Sek, ayeuna mah urang teraskeun heula kumaha ieu jejer carita si Rawing Kiwari wilujeng ngadangukeun. Tete lah bener we di jero kamar teh kosong ngan katingali we jandela masih keneh muka si Rawing harita gagaro kana pipina seri koneng ngareret ka ijon bari nyarita aing nyanyi mah ye dua kali jeung ayeuna akang mah ye aduh Gusti nu agung digoda didoja teh jeung ijon kamari geus rek panggih jeung Saraswati pamajikan akeng terus ini nyulik ku jalur rampung diteang ka dieu terus ini sorangan aduh nyaan hebat ieu mah ye Maukem bet asa jadi ngarasa boga salah lantaran memang rumasa tekungsi ngabejaan ka Saraswati yen si Rawing salakina teh aya di Karangjago. Ma nu salah teh mah Jang Rawing rumasa masalah beteu ngabejaan ka Nyai Saraswati upama Jang Rawing teh aya di dieu da eta tadina gemper jeung kasiman mak teh lain kasiman meureun mah kasime tanya eta kasime mak teh jadi kasima sabab ku teu sangka bakal bisa ngabebaskeun ka Ayang Saraswati atuh da ujang nu matak mate asa boga dosa mate narima karena kesalahan Jang Rawing kamana atuh neanganananya narima mate karena kesalahan Jang Rawing sanajan nya ari hate mah hanjelu anu lain dikieuna tapi si Rawing memang mibanda ajen pribadi nu beda jeung jalma nu sejen manehna boga kayakinan yen lamaran lalakon hirup teh memang aya nu ngaturna nyerenge seuri Maukem bari nyarita teu kudu nyarita kitu mah lebah dia wah nu salah malah kuringan nuhunkeun ka Maukem sabab geus nulungan ngabebaskeun pamajikan kuring narajang eta ayeuna terus luntat ti dieu lantaran teu kaburu dibejaan kumaha nya dari kumaha deui ya tidak geus kajadianna kieu nyangan jelema hirup teh hese mah geus keun bae ulah ngarasa boga saleuh sagala rupa mama pokoknya mah nu penting mah tenang ayo ayeuna mah urang katepas di bae mah Jang Ijon ayo atuh Maukem geus kitu mah tiluanana terus lempang di muru katepas imah katingali si Banteng Bulung nyerenge seuri bari nyarita ditujukeun ka si Rawing Ngumaha ka ngawing-ngawing ngaya cenah Saraswatina nyeunah mah ngeuker masaknya kan walah ngamun ngitu mah ngatu jadi ngurang ngariung kan si Rawing nguncereng ka si Banteng Bulung dampaleungeun si Rawing meta cebet kena pisan kana pipi si Banteng Bulung waduh naon ngalakannya bohok ngawing-ngawing makanya mawing menaon ujug di nyabok atuh danya tengah tipisan si ateng marceun teh nyaho batur keur sumpek angen kalaka kana ngurang ngariung we itu ngeunanya dampaleungeun akeng ngeunah wah kang ngawing-ngawing mah meuni meures ngoy kunaon ngalaka ngambekan kitu kang ngawing-ngawing kadang itu tadi caritan Maukem teh Saraswati teh lunta ninggalkeun ieu tempat dia ku akang diteangan ke tempat atawa ka kamar tempat ngeremna bener be Saraswati teh eueuh deui teh lunta indit lantaran teu nyahoeun aya akang di dieu sabab teu kaburu kabejaan ku Maukem wah gitu kang ngawing-ngawing aduh nguing bener-bener jadi nganjelu ngamun gitu mah ngaduh nganjakal deui maeng ieu mah kang ngawing-ngawing wah jadi cenah Saraswati ngeunggeus kinit deui wae meureun nya kang ngawing-ngawing nya indit di bae euy aduh edun ieu pengalaman jeung lalakon teh paingan geus beda karasana kana kurunyudna hate teng teu jauh disangkaan aduh nyaan dicobi terus teng tapi teu naon ketang teng nya da kangaranan hirup atuh boga naon teh tamparan lalakon masing-masing teng
Mumanga tungamun ngurang nyusulan bengayon nama ngurang teangan kang ngawing-ngawing nyabab ngacan jauh meren nginit na ngogen ngayong ngurang ngariung ngurang nyusul kang ngawing-ngawing. Moal kasusul teng sabab init na Saraswati teh dibarengan ku hate nu sieun aya nu nyusul nu jelas pasti moal bisa ditangtukeun di kamana arahna kamana initna. Timbada urang makapanan sagala rupa ge aya jejerna aya nu ngaturna teng kudu ngarteuy. Sanggakeun we kan nu musik malikeun urang salerea teng. Wah gitu kang ngawing-ngawing. Waduh nguing bener-bener jadi nganjelu lamun gitu mah. Nganjaka deui bae ngieu mah kang ngawing-ngawing. Wah jadi Saraswati nganggeus nginit deui bae borenya kang ngawing-ngawing. Nya init deui be euy. Aduh. Edun ieu mah yeuh pangalaman jeung lalakon teng. Paingan geus beda karasana kana kurnyudna hate teng. Teh jauh ti sangkaan aduh nyaan dicoboy terus-terusan teng. Tapi teu naon ketang teng nyada kangaranan hirup atuh boga amparan lalakon masing-masing. Umah ngatu ngamun ngurang nyusulan bae ngayeuna mah ngurang teangan Kang nyabab ngacan jauh meureunnan nginit na ngoge ngayu urang ngariung urang nyusul Kang. Moal kasusul teng sabab initna Saraswati teh dibarengan ku hate anu sieun aya nu nyusul nu jelas pasti moal bisa ditangtukeun di kamana parahna. Waduh ieu mah yo kumaha atuh geus kieu yo. Aduh kumaha tukang ngawing-ngawing. Nya ayeuna mah urang ngariung beda Kang oge lapar ge teh kitu oge lamun nya jang ijon rek ngahormat ka urang. Kitu teh teng lain kitu kahayang urang teh nya ngariung. Oh kang ngawing-ngawing mah nyungkun euy. Nguing jadi ngerayo. Hih lain nyungkun nya na Kang mah. Nya wajar be atuh urang dihormat teh komo sasatna ayeuna mah akang geus nyamos di bae datang jauh-jauh ka dieu kalah ka diadukeun jeung jalu papang. Lain kitu jeung Ijon masih kene ngahulang bari netep ka Sirawing da puguh masih kene ngarasa kaget meureunnan ku pribadina Sirawing anu sok padahal pinangih jeung kasumpeg hate tapi betetep we sigana teu tenang sigana teu aya kajadian naon-naon bae. Kering ngahulang ya jeung Ijon. Ih terus terang aing akang teh ngariung ye. Amin amin amin. Lain rek hormat ka akang yen. Ieu pang-pangna mah dulur akang yo geus teu tahan ku kurubukan beuteungna. Maklum gede parabna ieu mah yo. Kumaha jeung Ijon? Ijon netep ka Sirawing bari nyarita. Tenang we atuh soal eta mah Kang Rawing, malah abdi boga kayakinan harapan pangeus ieu lembur mah Kang Rawing teh ngagantikeun Ki Jalur Rampang tumetep di ieu lembur Kang. Wah ngatung eta mah nah segala rupa teh gampang soal eta mah iya yo dulur akang nu gandeng bae mah. Oh soal nu kitu mah ngeunah Kang ngawing-ngawing artina ngurang bisa nyicing di dieu Kang ngawing ngengke nyugan beng atuh ngaya marawan nguing meureunnan boga jodoh Kang ngawing-ngawing. Dikana dahareun kana jodoh kana ambewe mah mah teng ingetkeun teng tujuan urang ka dieu teh neangan Saraswati. Ayeuna Saraswatina geus ini teuy jadi paling bisa leureih oge sapoe urang di dieu teh. Maukem ngabagi paneutupna ka Sirawing jeung si Banteng Wulung teu lila terus nyarita deui. Pugu upamanya Saraswati teu lunta mah mending keneh tumetep di dieu we Jang Rawing moal burung hirup senang kangaranan ngagantikeun Ki Jalur Rampang mah nyalain kitu Jang Ijon. Nya bener kitu mah da mah henteu kitu taharepan anu sajena oge sarua we jeung urang. Sirawing gagaro kana pipina bari nyerenge seuri. Puguh akang oge lamun ngagu kana karep jeung kahayang mah kitu Jang Ijon. Maukem ngan kuring teh hayang hirup senang bari nyang sarabatur. Nyada saperti Jalur Rampang oge sarua be jeung daharan kesang jeung tang tenaga batur. Kuring mah mung kitu bung. Lain asa kaingetan lamun teu salah mah Jalur Rampang teh boga mustika tawajimat ceuk beja mah dibawan teu. Dibawan teu nya. Maukem nu nembalan pananya Sirawing. Pugu bieu teh ku emak ditingali di kamar panyepenanana sigana bae tadi teh nyelang ka dieu heula waktu kabur ti pakalangan teh Jang Rawing. Sabab kanyut
Kanyut kundang wadah batu mustika teh bet eueuh geuningan Jang Rawing. Da tadina marek dirawatan be ku mak teh sabab tetela geuningan ampuh eta mustika tulak bala teh. Nyai Saraswati oge cageurna teh apanan ku eta. Oh, jadi disimpan teh dina kanyut kundang mah. Nyimpen mustika mah di dina kanyut kundang segala rupanya. Dasar jalu rampang. Cek si Anteng mah jalu papang cenah. Jadi ngayeunang urang teh kumaha Kang Awing-awing? Nya maksud muing teh ngarek kumaha ngamun urang nganggeus sapoe ngaya di dieu Kang Awing? Nya urang neruskeun di lampah tuh teh. Mokonna mah. Urang nepikeun ka bisa tepung jeung Saraswati. Keur naon urang lumampah lamun nepikeun ka teu panggih. Bener teu? Apanan kitu meureunnan apanan? Maukem loba neuteup ka si Rawing. Kituna teh malah bari ejeung nyarita jero hatena. Bet asa kakara aing mah panggih jeung jalma samodel si Rawing. Tenang we, sigana teh nying hareupan kajadian naon bae oge. Nu jadi pamajikan ngejat ini tinggalkeun ieu patempatan atawa ngarasahan nyelu mah pantesna teh paroman alum nguyung ieu mah ih berag we malah bari tetep bisa keneh heureuy nya antara amek sigana mah ieu jelema teh. Kunaon meleong bae ka kuring mah? Resepnya entong burning emak atuh nu geus kolot. Parawan oge masih kene aya nu naksir ka uing. Nu matak ulah hilating melong bisi mbogoh. Jang Rawing mah taeun teh meuni sok ka mana karep we lain ari mama bet ku ngarasa kaget nyata ningali Jang Rawing teu katingali alum nguyung. Sakuduna kangaranan anu hanjelu hate mah kuduna be atuh alum nguyung mah. Nah make kudu nguyung mah da geus kitu kajadianana atuh moal bisa liput jeung ngadadak datang deui ka dieu Saraswatina ge upama kuring nguyung. Moal bisa nunggu bara moal bisa nunggu bareun di kana hate sorangan kajabat di dina sorangan. Sok siapkeun ayeuna mah yeuh urang ngariung teh maukem Jang Ijon meujeun ayeuna hamin. Poe harita si Rawing jeung si Banteng Wunung dihormat teu beda ti katamu agung we. Malahan dina waktuna prung harita ngariung mesa kabeh pangisipi lemburan negrakeun eusi hatena miharep sangkan si Rawing tumetep di Karang Jago ngagantikeun jalur rampang. Si Rawing nepikeun ka eusi hatena sakabeh nu aya di dinya memang pada ngarasa simpati lain bae ku ajen pangartina si Rawing tapi ku ajen pribadina. Kadulur-dulur kuring nu aya di Karang Jago yeuh. Lain nampikeun pangasih. Pugu geus kasawang ku kuring oge lamun hirup di dieu tangtu bakal senang. Tapi kuring oge boga lembur jeung kulawarga. Jadi teu bisa mentingkeun diri sorangan ye lur. Ngan kuring rek amanat ye ka dulur-dulur sakabeh. Omat talajak jeung tinakan jalur rampang ulah diturutkeun. Di ieu lembur Karang Jago geus teu kudu aya rajana jago. Sabab anu jago kangaranan sok cilaka mah. Anu jago anu salamet hartina teu boga musuh jeung teu dipikageuleuh batur. Nu mata kuring menta jalur rampang teu kudu aya nu ngagantikeun. Tumuwuh mekarna di ieu lembur estu gumantung kumaha nu ngeusianana. Ari sabab anu jago sabenerna mah bogu kahirupan kabengkuku Jaya jeung Emen. Jaya jeung apes maksud teh kumaha kaharti lur? Kartos kaweh nimbalan saur manuk. Nya kitu. Jadi nu kudu diteangan mah kasalametan sabab sanajan kuring oge mangsa neuleuman ilmu bela diri teh lain keur neangan musuh atawa nambahan lawan. Tapi pikeun ngabela diri upama kacangkir bangban leuwihna ti eta pikeun nambahan tali mimitran kaduduluran kitu. Jadi eueuh nu jago di alam dunya mah najan ayeuna naon bae oge pangkat berendel kadudukan boga ente jago ente kabeh oge eueuh nu jago manusia mah angin zat nu maha kawasa Allah aja wa jalla anu moal aya anu mapakan tuh kitu. Caritaan si Rawing memang bet pajauh pisan jeung caritaan jalur rampang. Teu matak aneh upama nu ngariung teh jadi beuki simpati ka si Rawing. Opat jago Karang Jago nu satarina aya ditungtung curugna jalur rampang katingali dari apisan dina ngabandungan guaran carita si Rawing. Malah si Rawing oge ngareret ka eta opat jago bari teu lila terus nyarita deui. Tah
kayak dulur kuring nopateun yo. Di antara nu yang ijon katinu sejena kade ulah diturutan tindakan seperti jalur rampung serta anjeunna opatan teu kudu umangkeun ngarasa pangjagonna deui sabab sanajan jago kangaranan geus paeh mah tetep be kudu dikuburkeun ku batur dina ieu hal tangtina oge tatangga-tatangga anu deukeut jadi ulah yang disebut jago lamun can bisa paeh ngubur maneh aya nu bisa paeh ngubur maneh. Ijon ngawakilan tilu batur na harita cumarita amanat oge kasauran Kang Rawing ku abdi opatan tangtu diestokeun pisan dina harti jadi bahan perhatian sabenerna mah memang loba anu teu panuju kana tindak laku Ki Jalur Rampang teh Kang Rawing tapi saha jalmana anu wani ta ayeuna mah saolah-olah ieu lembur teu bebas tina kakawasaan Ki Jalur Rampang. Iya nu mah teu geura mekakeun ieu lembur malah geus waktuna pikeun ngawangun ieu lembur sangkan jadi lembur anu mukti pikeun para patani anu dagangna pada senang. Ku cara rempuk jungkung sauyunan lain dipikir-pikir bet jadi tunduh geus deusian beuteung mah nyeteng. Aduh tengeunangeun aing mah yah geus tunduh. Pokona mah yeuh ari hirup manusia maulah sok adigu ngadiguna asa aing pangakeungna asa aing pangjagona asa aing pangbeungharna moal aya jago moal aya beunghar moal aya siutus eta monggo Allah mah kabeh ge sarua jalma anu takwa nu dianggap mulia ku Allah tuh nu matagen. Aduh dondo beuteung teh geus deusian sok terus ngarelak dondo ke geus saudang sare lapar deui. Beuteung ngeunaheun si Rawing keur nyarita dari oge bet mengkol kana hal anu sejena si banteng gulung anu nyanda dina tembok bari sila harita katingali panon geus semut tunduh. Aduh memang bener Kang Awing muduna mah aya buah-buahan ngamun geus ngariung ieu mah Kang Awing biasana mah sok ngaya buah ngedong jeung buah ngarum manis Kang. Ngenak mereunanya peedo. Cik atuh teng ari geus deusian mah tong rupa-rupa make jeung men tabung buahan segala rupa ulah ngerakeun ka akang atuh teng abong deukeut ka laut di dieu mah meni hareudang peuting oge nya teng Munya nu matak muduna mah ngaya bumbuahan nganu nyeger-nyeger Kang Awing. Aduh namun aya nu nyeger-nyeger teh aduh. Si banteng bulung harita ceplaknya anggeus tunuhun sigana mah ngan untung ngariung teh di jero imah Jalur Rampang nu kawilang gede jeung laluasa. Peuting harita di tempat sejen Maningsih jeung Nyi Asih sabenerna mah geus salare tibranya kitu di Marlan malah Maningsih masarena teh teu boleh bareng jeung incuna nyaeta Rasanti budak awewe adina si Keling anu umurna kakara 7 tahun. Di Sabang prak si Rawing jeung Saraswati sarta si Keling eueuh di Pilemburan karasa ti poe ka poe teh beuki simpe. Kayaan Pilemburan nu kungsi diranjah ku karaman gempar karoban memang jadi nari kolot. Komo ku eueuhna si Rawing manu dijadikeun gunung panangeuhan ku pangeusi lembur bet beuki nambahan ti iseunana eta Pilemburan. Di antara sora papaes peuting kaening sora jangkrik jeung sajabana kadenge harita hawar-hawar sora anjing nu babaung. Marlan katingali harita ngulisik hudang lilir tina sarena. Panca indra Marlan anu geus kalatih harita bisa ngarasakeun ayana geteran dirasat anu kurang hade kana batina bangun aya kila-kila bakal datangna bahaya. Naku naon ditebet asa barareda kieu nya dina peuting ieu. Na aya naon cenah nyabet siga bakal aya bahaya nu bakal tumiba. Nya beda karasana dina peuting ieu. Tapi aya bahaya naon deui? Moal kitu patali jeung kaayaan Jang Rawing mah. Marlan ngoneal hudang tina ngagolerna. Jung nangtung Marlan terus leumpang kaluar ti jero enggona ngalongok ka unggal kamar jelas kabeh masih kene sarare tibra. Betara reudang kieu di teh karasana.
hayangnya horek nyangan hawa di luar aneh betepu puguh hudang deh itu nya hayangnya horek keluar heula. Marlan lalaunan mukakeun panto imah di luar katingali kaayaan anu ngan ukur remeng-remeng puguh cahaya bulan teu pati caang. Marlan ngalengkahkeun sukuna nuju ka rumah akaburuan imah turun tina golodog. Kakara oge napak kana lemah. Marlan kaget sabab katingali aya jalma nu lumpat muru asup ka pakarangan imah. Sanggeusna deukeut Marlan apa nu lumpat tetetela kawilang lalaki ngora nu harita terus nyamperkeun ka Marlan. Kang Marlan, aduh, sugan abdi mah masih keneh kulem Kang. Be cilaka ye Kang, kumaha ye nya? Marlan neuteub antep kanu anyar datang bari terus nyarita. Keke heula tenang ieu, aya naon ieu teh? Akang jadi kaget, kumaha aya naon bet nyebutkeun cilaka sagala rupa, kumaha maksud ayi? Kumaha? Akang can ngarti ye. Acang ngatur heula napasna. Anu jelas sigana bae cukup jauh lumpat nuju nepikeun ka dinya teh. Abdi teh keur ngarona Kang Marlan, keur ngurilingan ka belah kulon. Dua andi batur anu aina bareng ngarona. Aina ngahaja di ditu ngadagoan Kang. Sabab memang penting nama kudu ngabejan heula ka Kang Marlan di dieu. Nah aya naon kitu? Cik bejakeun ka Akang. Bejakeun aya naon? Asa karareueung ieu teh deui. Aya naon? Akang jadi kaget. Nyebutkeun segala cilaka-cilaka teh kumaha ieu teh? Aya naon sok caritakeun, bejakeun ka Akang. Aya jelema jahat atau kumaha? Ku abdi tiluan ka intip Kang. Jelas eta mah geus masalah deui 5 anggota gempar karoban Kang dipingpin ku aki-aki ngaranna Ki Jaro. Nyata bakal nuju ka dieu Kang. Nyilik dina rigig sarta leumpang oge jelas boga maksud goreng ka kulawarga Kang Rawing nya ka Kang Marlan di dieu. Marlan ngegeter hatena ngadenge beja yen bakal kadatangan ku 5 anggota karaman gempar karoban ruka teuing rek naon maksudna. Narek naon deui cenanya anggota karaman gempar karoban datang ka dieu teh. Aya wae mah ieu. Jelas rek nuju ka dieu eta teh yen Ceng. Egi Acang. Acang ungeuk pinuh kayakinan. Abdi tiluan teu wakawani ngayakeun tindakan Kang Marlan. Sabab jelas moal mampu ngimbangan eta 5 anggota karaman gempar karoban. Ngan waktu diintip jelas caritanana teh kitu tak Kang tah. Nyata boga maksud rek datang ka dieu ka imahna Kang Rawing. Duka teuing naon maksudna mah Kang Marlan? Marlan ngarenghap narik napas panjang deui. Dirina teu miharep upama pangeusi lemur dina peuting harita jadi gempeur. Tenang ya Cang, tenang. Jadi sagala rupana ulah sok waka gempeur atawa nepikeun karibut ngariweuhkeun pangeusi lemur. Urang tetep tenang ya Cang. Ulah nepikeun ka anu sejen nyahoeun ku hal ieu. Eta bener geuningan aya nu datang ka dieu. Waspada ya Cang. Bejaan batur ngarona anu duaan deui, sok bejaan. Buru-buru. Waspada ya Cang. Awas bejaan batur sok. Teu kudu ributkeun bae. Urang sing hareupan naon cenah maksudna ieu mah jelema teh. Marlan nguseurkeun paneutupna ka hareup jelas memang aya 5 jirim anu harita leumpang muru asup ka buruan imah. Nu datang memang anggota gempar karoban 5an diluluguan ku Ki Jaro anu geus bilu ka gempar. Acang katingali harita ngabrebet lumpat teh ninggalkeun eta patempatan rek ngabejaan 2 baturna. Da puguh tiluanan oge kawilang anu sok rajin diajar silat ka Marlan. Ki Jaro nu harita leumpang pangheulana langsung muru ngadeuketan ka Marlan. 2 teutepan harita bantrok ngageter hate Marlan sabab bet karasa serab paneutupna Ki Jaro. Kadenge Ki Jaro muka caritanana. Di dieu imana si Rawing dah? Dewek datang ka dieu dijitaku jadug karaman gempar karoban. Anu katelah Ki Jembros. Si laing masih kene kaasup seke seler sakula warga si Rawing, ha? Marlan nenangkeun geteran hatena. Ngarasa untung malah tadi waktu rek keluar make ejeng nyorenkeun bedog sagala rupa sabab beda karasana aya wirasat anu kurang hade kana batina. Memang bener teu nyalah teh caritaan teh. Kula kawilang kula wargana si Rawing aya naon di andi kalimaan datang ka di anggota karaman gempar karoban. Da masih kene kurang puas kana tindakan anu ti heula geus dilakukeun ku Andika. Bener-bener Andika anggota karaman anu teu boga pikiran masih kene boga karep pikeun ngaranjah di ka ieu lembur. Ki Jaro sakedapan mah harita sikepna jumago nulak cangkeng bangun kacida pisan ka Marlan komo ieu datangna ka dinya teh dipercaya ku Ki Jembros pikeun mimpin 4 anak buahna. Waktu
parantos na geningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng kiwari neraskeun cariyos si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari hatur nuhun permios.